Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule Basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios singkat fiksi mini basa Sunda kalayang ngabantun judul Panaur Hutang. Wilujeng ngaraoskeun rum nyangakeun kasepuhan. Kang, sugan keur cecepengan nyelang heula duitnya, butuh keur berobat salaki. Ceuk lia basa panggih di kantin pabrik mangsa istirahat. Bubuhan lain ka jalma saliwat teh hese mere keun we da bubujangan. Kuring mah asal bisa dahar. Ke mun gaji hanya pokna deui bari ngasupkeun duit kana sakurokna. Sakapeung mah sakarunya kalia teh rajin boga salaki ka jalma pangedulan. Pedah lulusan sakola luhur satadina mah matak manehna daek dipihukum ge. Keun sugan geus boga anak marobah pipikiran. Cenah ngabeberah maneh satu tas ngangluh nyaritakeun salakina. Pagetona satu tas gajihan lia aya nepungan. Kituna teh bari ngajak nyalingker ka satu kangen pos satpam. Manehna hahampuraan lantaran can bisa mayar. Cenah duit gajihan dipake ku salakina pikeun titirah ka imah kolotna di lembur. Kuring teu bisa kumaha, ukur imut sangkan manehna teu ngarasa kasalahkeun teuing, geus tambelar kana kawajiban. Pami dibayarna ku abdi kersa teu? Pokna bari tungkul. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Panaur Hutang. Ieu mah gampil pangintennya ka pendakna. Carios ti awal nyarioskeun hiji istri anu karepotan. Kumargi carogena ngedul alim kasab ngandalkeun anjeunna anu saukur buruh pabrik. Untungna aya si tokoh kuring nu sok daek nulungan. Dina kalimah pamungkas
dina paguneman pamungkas ku alatan si tokoh istri teh bingung kumaha carana naur sama tanana. Anjeunna nawiskeun diri kangge panaurna. Pamimah digulik sak di awal ya. Nah laras si tokoh istri teh sapertos kitu jalmina. Iya teh kumargi tos ngarasa capek ku kayaan carogena anu teu sadar-sadar anger janten Bang Baluh nu pada akhirna nya si istrina sapertos kitunya. Mending ka si tokoh kuring eta inti nama. Gitu baraya Kang Has pamugi janten pangbeberah kana mana untuk khususna kangge kaum pamagat ulah sok kenting istri hawatos nuju mah panginten tanggal balar saroge kangge nyumponan bubutuh rumah tangga mah kitu mugia janten tazkirah kangge sadayana sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.